manusia di dunia anu hirup pino kubang balu yapka kami marenta pitulung sabab Gusti teh panulung hesakumna manusia di dunia anu hirup pinuh kubang balu yapka kami marenta pitulung sabab Gusti teh panulung anu susah tur ngalaksa anu bingung anu linglung tong galider ulah kawer sabab Gusti teh panulung anu susah tur nalangsa anu bingung anu linglung tong galider ulah kawer sabab Gusti teh panulung. Tah kitu pamiarsa mugia kidung pujian anu nembe dipidangkeun ngajantenkeun berkah kangge sadayana. Mohon urang nuhunkeun atunya. Nuhun hatur nuhun Ieu hatur nuhun pisan. Kang Diki. Tos mintonkeun kamonesan kasenianana pamugi janten berkah.